Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in azabi lasyadid. Al-ayah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Wa qala du'a, Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, dina wengi ayeuna urang sadayana tiasa ngaruyung di tempat anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Anu pang mudah-mudahan dina wengi ayeuna urang kumpulna di tempat teh sing kenging magfirah oge ridona Allah Subhanahu wa ta'ala. Sareng deui anu pang mudah-mudahan dina wengi ayeuna teh urang sing kenging kaberkahanana. Sareng deui anu pang mudah-mudahan anu can kenging jodoh oge mudah-mudahan sing enggal kenging jodoh. Amin. Anu teu acan nikahna oge anu pang mudah-mudahan sing enggal nikah. Anu kantos nikahna oge anu pang mudah-mudahan sing kenging keluargi anu sakinah mawadah sareng warohmah. Saterasna meureun anu pang mudah-mudahan geus keluarga sakinah mawadah warohmah, mudah-mudahan rezekina sing bertambah, mudah-mudahan sing enggal kabeli sawah, mudah-mudahan sing enggal kabeli mobil mewah, oge anu pang mudah-mudahan sing enggal kajieun imah mewah, oge anu pang mudah-mudahan enggal angkat ziarah ka Makkah sareng Madinah. Kantos ziarah ka Mekah sareng Madinah anu pang mudah-mudahan bisa balik deui ka imah. Geus ka imahnya mudah-mudahan sawahna oge semakin bertambah, ibadahna oge semakin bertambah, nya bojona oge nambah. Nya kajeun ari geus mampu mah nya, sing penting adil. Alhamdulillah, tah kedah bersyukur, kedah disyukuran urang teh nya. Jadi jalmi teh ulah hawak-hawak teuing. Urang jadi jalmi teh kudu loba bersyukur ka Allah anu sakumaha entos ditakdirkeun ku Allah dina waktu zaman ajalina. Da urang teh geus ditakdirkeun ku Allah teh mancung nya, alhamdulillah disyukuran ku Allah mancung, walaupun mancungna mancung ka jero. Nya saterasna meureun kitu deui anu ku Allah dibere bodas nya, alhamdulillah bersyukur Gusti, abdi teh dijieun ku Gusti teh jadi jalmi anu bodas nya. Kudu bersyukur ka Allah. Anu hideung oge nya bersyukur, alhamdulillah Gusti abdi diciptakeun ku Gusti ngegebrag dina ieu alam dunya, dina kulit hideung nya bersyukur we ka Allah. Komo batur mah nya leuwih-leuwih hideung. Geus mah hideung buluan ya, jiga lutung. Nah, sagoreng-gorengna jalma eta aya anu leuwih goreng libatan jalma. Nya eta jin, setan, iblis. Nah, mantak dina dunia jin sag alus-alusna eta jin dina bangsa jin
mantak leuwih hade kene jalma anu panggoreng-gorengna jalma di alam dunya. Mantak sagoreng-gorengna jalma di alam dunya eta leuwih alus keneh libatan jin anu pang alus-alusna jin dina negara jin. Mantak kurang bersyukur. Mantak sagoreng-gorengna jalma aya di anu leuwih goreng. Mantak kurang bersyukur. Kumaha contona ayeuna kieu. Cek anu gaduh kapal anjeuna kudu bersyukur ulah hayang anu leuwih eta deui leuwih mahal leuwih hebat dina kapal deui. Kudu bersyukur alhamdulillah Gusti abdi teh kantos gaduh kapal. Komo batur mah kakarak beli mobil. Anu gaduh mobilna oge nya alhamdulillah Gusti abdi kantos gaduh mobil. Komo batur mah tu Gusti kakarak gaduh sapeda motor. Anu sakedah motorna oge nya kadah bersyukur ka Allah alhamdulillah Gusti abdi kantos ngagaduhan ieu sapeda motor. Komo batur mah kakarak gaduh sapeda nya. Anu gaduh sapedahna oge bersyukur deui ka Gusti alhamdulillah Gusti abdi kantos ngagaduhan ieu sapeda. Komo batur mah Gusti henteu gaduh sapedah-pedah acan leumpang tuh Gusti. Anu leumpangna oge kadah bersyukur alhamdulillah Gusti abdi masih tiasa leumpang kene. Sakige ku abdi disyukuran walaupun teu boga sapeda, teu boga motor, teu boga mobil, teu boga kapalnya alhamdulillah Gusti abdi masih dipaparinan sehat walafiat, bisa leumpang. Ti dieu ka pasar mah bisa, ti dieu ka pangajian bisa alhamdulillah Gusti. Terus anu bisa leumpang nantina kumaha bersyukur nya alhamdulillah. Komo batur mah teu bisa leumpang. Cek anu teu bisa leumpang na oge nya alhamdulillah Gusti walaupun abdi teu bisa leumpang tapi abdi masih inget ka Gusti masih tiasa ibadah keneh ka Gusti. Komo batur mah tu Gusti geus teu berdaya nya geus namru meureunan jigana geus cengap-cengapan. Cek anu geus cengap-cengapan ade masih bersyukur deui Gusti alhamdulillah kuimpuring walaupun teu bisa nanaon kitu masih inget keneh ka Gusti ieu teh pepeling bahwa abdi teh arek angkat di alam dunya. Bersyukur abdi teh masih emut keneh ka Gusti. Komo batur mah geus ludes. Anu geus ludesna oge bersyukur deui alhamdulillah Gusti abdi geus kaluar dina alam dunya geus maot geus pupus geus pegat dina urusan dina masalah dunya abdi bersyukur ka Gusti. Naon sababna lamun abdi diteruskeun dina umur abdi saterusna sapanjangna aduh Gusti teu sanggup jigan abdi. Naon teu sanggupna? Teu sanggup ngalawan dina dosa atanapi maksiat anu ku abdi dilakonan engkin kapayuna. Mantak geus cukup sakieu we Gusti abdi syukuran ka Gusti sabab kabeh hakna milik Gusti dibabalikeun deui kabeh ka Gusti. Kitu. Tapi ka anu maot ge bersyukur. Geus ludes mesti bersyukur keneh wae cenah. Ya alhamdulillah. Sesuai tadi anu dicaritakeun anu geus dicarioskeun dina hadis. Dina ayat suci Al-Qur'an la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in azabi lasadid. Wallahu alam bi muradi labdun wa ma'nan nu hartosna. La in syakartum lamun syukuran aranjeun kabeh la azidannakum yakni Allah bakal nambahan ka aranjeun kabeh. Wala in kafartum jeung lamunan kupur aranjeun kabeh in adzabi lasadid yakni Allah bakal ngahukum bakal nyiksa bakal mere adab anu sakitu bangetna anu begitu dahsyatna. Naudzubillah nya anu pang mudah-mudahan urang sadayana anu kumpul di tempat anu kumpul di dia haflah mubarakah anu dimuliakeun ke Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan ieu jamaah sing termasuk jalmi anu ahli bersyukur. Ngan cuman kadenya Pak Bu ketika macakeun ayat la in syakartum lamunan urang make nasin leutik hartosna benten deui Bu. Benten. Kunaon benten nya ayeuna kieu? Tah sabab dina bahasa Arab mah jangankan robah dina hurufna, robah dina harkatna oge eta bisa robah. Naon deui hurufna? Gitu. Ayeuna lamun misalkan urang make nasin leutik la ing sakartum la azidannakum
berarti hartosna lamunan marabok maneh kabeh berarti cek Allah teh kieu meureun la ing sakartum la azidannakum lamun marabok maneh kabeh la azidannakum yakni aing bakal nambahan ka maneh kabeh tamabokna atau meureunan jelema marabok meureunan jadi di lain sina kade ulah pake sin leutik tapi makena sin gede kumaha la ing syakartum jadi pakai sin gedenya bunya ya banyak la ing syakartum lamunan syukuran aranjeun kabeh la azidannakum yakni Allah bakal nambahan ka aranjeun kabeh wala ing kafartum jeung lamunan kupur aranjeun kabeh kana nikmat anu geus diberikeun ku Allah in adzabil sadid yakni Allah bakal mere siksaan anu begitu dahsyatna. Nauzubillah-nya mudah-mudahan orang termasuk jalmi nu bersyukur. Kan kade dina ayat eta teh lamun misalkan pakai sin leutik berarti meureunan lamunan marabok maraneh kabeh yakni Allah bakal menambahan dina mabokna ka aranjeun teh wala ing kafartum lamunan maneh henteu mabok kitu meureun nya lamun maneh henteu mabok kabeh in ada bila sedih bakal disiksa ku aing sia kabeh banyak tak kadenya punya matak dina kade dina harkatna dina hurufna mudah-mudahan ya bapak-bapak ibu-ibu anu di dieu mah insyaallah arapiknya dina makharijul hurufna oge ngan ditutup sakitu heula da kusabab di dina waktos natos wengi ngan di akhirul kalam ngan serta acana hapunten upami teu aya kalepatan duka dina kalepatan kata atanapi dina kalepatan disengaja atanapi teu sengaja hapunten nu saageng-agengna ditutup wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.